Lamun aranjeun geus ngasaan nikmatna bersama Allah, dina hartos kekuatan zikrullah dina jiwa anjeun, maka anjeun tatkala ku Allah teu dipaparingkeun satu saat aja, rek samenit, rek sajam kamu, rek 2 jam, betapa pahitnya hidup tanpa belayan kasih sayang Allah. Kunaon haliwang, harap dan cemas, gelisah, gundah, resah terus akan menyertai. Sehebat apapun kehebatan dimensi ilmu, dimensi kepopuleran, jabatan, popularitas, kekayaan, tanpa ada Allah dalam jiwa, mesti yang ada adalah kegelisahan, gersang. Allah Maha Canggih. Jangan dilawan dengan apapun, karena apapun semuanya adalah kehendak Allah. Ieu riungan, ieu pilihan Allah nu dihaturkeun ka urang. Ku Allah tetap ditetapkan dugi ka yaumul jazaa, dugi di hadapan mentena dina poean pembalasan. Mudah-mudahan sadayana ge ketetapan Allah sakumaha Allah paratos ngaturkeun, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah neguhkeun jalmi-jalmi nu iman ku kalimah nu teguh. Kalimah nu teguh, kalimah naon? Kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah ikhlas, kalimah urwatul wusqa, tali yang kokoh, kalimah an-najah, kalimah keselamatan, kalimah ikhlas, kalimah anu ngamurnikeun sadayana tindakan hamba, gerak jeung calikna, bahkan kalimah anu nyalametkeun hamba dunya paratu ka akhiratna. Kalimah naon? Kalimah la ilaha illallah. Pidauh Allah kalayan diteraskeun pidauh Kangjeng Nabi, teraskeun ku kalam-kalam arifin sadayana. Allah ngahaturkeun ka urang sadayana di tempat anu dipinuhan ku barokah Allah. Ridho Bapa ngagidekeun mastaka, nungkulkeun, ngelukeun kakatuhu kakencan, arah-arah karena ngagerakeun badan jasmani hoyong aya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teras dirasa-rasa karampa ku jiwa Bapa, karampa ku kolbun ibu, maka dilebet ke ayaan ngageingkeun tuluy narik-narik kana mahabbah ku merep ka Allah, nyaeta dzikrul khofi. Sebaik-baik dzikir eta teh bageur khairul dzikri dzikrul khofi. Pang alus-alusna dzikir eta dzikir khofi, mulus murni eta mah Bapa wae langsung sareng gaduh anjeunna di alam kolbun Bapa, di alam ruh ibu, di alam rasa Bapa, rasa ibu, sehingga teras eta dikir ngadubikeun amal bakti Bapa, ngadubikeun amal bakti ibu, sehingga dugi kana wusulna ka Allah wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Eta dikir nyaeta nganepikeun Bapa gerak jeung calikna ibadah fardu sareng sunnahna balik rupi-rupi kasaean anu secara syariatna eta dimensi hakikatna nganepikeun dugi ka hadirat Allah azza wa jalla. Teu aya tandingna, teu aya papadana, eta nikmat anu ku Allah nyaturkeun ka hambana. Maka tatkala tos mantap dina qalbun Bapa wa al jamahu kalimat taqwa, Allah netepkeun lamun disyariatkeun bahasana Allah ngawajibkeun kalimat takwa. Tatkala aya dina ruh Bapa, maka karunia Allah netepkeun dina qalbun Bapa selalu aktif menggelora dina jiwa Bapa rasa kumerem ka Allah anu akhirna karasa jeung karampa segala bentuk diri urang anu digerakkeun ku urang hakikatna teu kaluar
tina widihna Allah. Karasa yen eta gerakan ruh mageing jiwa urang sadayana bahwa segala-galana memang hakikat milik Allah, makalah itulah tos lebet dina makna al-mudabbirna Allah. Yang Bapak tos ngawitan dibuka ku Allah, diintisabkeun ku Allah, dilungguhkeun Bapak dina sifat-sifat Allah, kakodek ku hate, karampal ku jiwa, katembuskeun ku jantung, ruhna teras meleburkan diri urang sehingga urang rasa teu boga naon-naon. Nu nampak teh nu aya teh mung anjeunna we nu maha sampurna. Rek kana diri mah teu aya we, teu aya walakayana, teu aya dayana. Nu aya teh ngan muncul dosa jeung dosa, noda jeung hina di hadapan mantena. Kitu lamun geus kehadiran hatena, rasa tumarima ka Allah nu maha kagunganan mesti muncul teh nu aya rasa urang teu boga, rasa urang loba dosa jeung hina. Ningali reka Allah nu maha bagirna, nu maha sampurna, nu maha mulia. Itulah hamba yang sedang merasakan manisnya zikrullah. Maka lawaduktum halawatal uslah la arabtum mararatal qatilah. Lamun aranjeun geus ngasaan nikmatna bersama Allah dina hartos kekuatan zikrullah dina jiwa anjeun, baka anjeun tatkala ku Allah teu dipaparingkeun satu saat aja, rek samenit, rek sajam kamu, rek 2 jam, betapa pahitnya hidup tanpa belayan kasih sayang Allah. Kunaon hariwang, harap dan cemas, gelisah, gundah, resah terus akan menyertai. Sehebat apapun kehebatan dimensi ilmu, dimensi kepopuleran, jabatan, popularitas, kekayaan, tanpa ada Allah dalam jiwa, mesti yang ada adalah kegelisahan, gersang. Allah maha canggih, jangan dilawan dengan apapun, karena apapun semuanya adalah kehendak Allah, makhluk Allah, termasuk naon aya dina salira. Orang ngarongheap kadinya tidak bisa kita meninggalkan Allah tatkala kita ada rasa sesungguhnya segala sesuatu maka dengan Allah. Oleh karena itu dzikir hobi adalah fungsikan untuk segala gerak dan diam Bapak, usaha Bapak, kasab Ibu, ngaler ngidul ngulon ngetan, aktif. Setelah aktif ingat Allah, libatkan oleh ruh kita. Awas ulahnya nyahoana, ulah offset, tetap memeh urang rame ku galecokna lami urang jeung sabarang sareng nggelarkeun rupi nikmat hate tegenkeun heula, tetegkeun heula, kelukeun heula nu aya teh geuning mantenna. Maka selalu melibatkan Allah, Anda akan selalu mendapatkan kemenangan di hadapan makhluk Allah dan di hadapan Allah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Penyayang. La ilaha illallah. Tah eta teh kagiatanana ngalangkungan urang toriko. Kalayan ngalangkungan urang naon? Beat talqi ijazah. Eta dimensi eta ayatna nu disunatkeun neme dalam ekspresi cinta ka Allah ngagelar mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayungeun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi urang sadayana ditampi sadayana amal sing janten ridho rahmat anjeunna. Amin. Mana pidawa Allah? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. La
ilaha. Anda berjalan, Anda berikhtiar, berupaya, lalu menghadapkan diri, hakikatnya di hadapan Allah, syariatnya di hadapan Rasulullah. Saha Rasulullah maksud dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Urang mudah-mudahan kan kapet ceretan ku hibar mukjizat anjeunna anu diaturkeun ku Allah. Aya nu porodan, aya nu purodan, aya nu jamaatan, aya nu ngalakungan hiji-hiji dongkap ka Rasulullah, maka tauhid lebat kalimah la ilaha illallah. Saha nu pangpayuna eta nyuhunkeun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tatkala Sayyidina Ali nyuhunkeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqrabu turuq ila Allah wa ashaliha wa afdaliha wa ashaliha, pang abdol-abdolna dina hartos pahalana, dina hartos bingkaian ucapan-ucapan seorang hamba ka Allahna sareng panggampil-gampilna ucapanana ngucapkeunana mangga la ilaha. Insyaallah secara tajwidna itu tidak terlalu sulit. La ilaha illallah bari nu secara umum teu acan tiasa keneh secara lapad sapertos neme misalna qori urang sadayana Al Mukarram Ustaz Nuruddin kan dari huruf ke huruf jelas terang. Sanajan nu biasa-biasa keneh teu acan tiasa secara qori gitu. Tapi ngucapkeun la ilaha illallah tidak sulit. La ilaha illallah. Janten mahrojna teu patos diupayakeun seberat-beratna teu serius. La ilaha illallah mudah gitu. Insyaallah. Nah, tak dikirna ge diajar tartil. Nah, tartil memang lain tarik tilu, tartil teh jadi leres makori di hurufna ngaluarkeun huruf-hurufna. Sok aya kan nu keur dialajar direng-rengan urang la ilaha illallah. Tah ka dicuna nah eta artina teh aya kacana ku sensasi gerakan jiwa rasa ngeunahna badan teu acan tembus kana ruhani eta. Aya sok itu ka kuping aya teu puguh kuluna mah la ilaha illallah. Diusahakan jangan sampai maslubun anil ikhtiyatna sehingga terkontrol padahal biasa keneh urang ngaoskeun la ilaha illallah. diusahakan kecuali tos katarik ku jadbah ilahiyah, tos katarik ku tarikan menggelora rasa cinta tumari maka Allah. Kadang-kadang eta mah ngelehkeun bahasa anu rapi. Kadang-kadang teriakanana hate, jeritanana mana geus wilayahna kana hub, kana cinta. La ilaha illallah tos eusina di jero la mahbuba illallah. Teu aya deui nu dipika cinta iwati Allah. Karasa kare rong heapna hate kana makna teu aya nu maha bageur, teu aya nu maha kuat, teu aya nu maha dermawan, teu aya nu maha kaya raya, teu aya nu maha nangtukeun. Lamun teu ditangtukeun ku anjeunna salamet rek saha nu nyalametkeun. Lamun teu ditangtukeun ku anjeunna bahagia rek saha nu ngabahagiakeun. Berarti lamun teu bahagia cilaka teh. Sedengkeun rek balik ka ditu alam kalangkungan di dunia urang alam sementara 70 tahun, 100 tahun kanya dihitung kursa jam cik ahli langit, cik ahli akhirat. Kaditu ari urang balik mekal naon, rek mawa naon, kabeh kakuatan ti anjeunna, kahebatan ge ti anjeunna, milik anjeunna. Maknya urang awawuh ka anjeunna, maknya urang alim deukeut ka anjeunna. Maka tatkala la ilaha penuh dengan rasa mikahoyong ka manten, penuh dengan rasa mahabbah ma'rifat ka anjeunna. Insyaallah sabab dina batin aya batin deui kitu. Maka dina thariqah aya istilah dina thariqah Naqsabandiyah, ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, ada latifatul sirri, ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa yang sangat samar.
ada ungkapan rasa samar tetep ngadorong ke anjeunna. Didinya nerekab kana kullu jasad nyaeta latifatul qalb, yaitu lelembutan di wilayah organ tubuh jismani. Latifatul nafsi, latifatul qalbin opat anasir kabeh kaliputan ku cahaya dikir. Maka didinya organ tubuh jismani kabeh ngarapetkeun latifah nu aya di dinya, ngarapetkeun rasa deukeut seorang hamba di hadapan Allah. Itulah maknanya. Nganu dicaritakeun nerangkeunana rada sulit sabab eta bahasa rasa di jero. Maka capagodos sareng pidahu Kangjeng Nabi anu dilebetkeun ku Syekh Sultan Aulia dina kitabna anu ayeuna dipayuneun urang sadayana, kitabna Sirrul Asrar. Pidahu mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun, inna lil Qur'ani dhahran wa batnan. Sesungguhnya Al-Qur'an mempunyai dohir dan batin. Wali batnihi batnan. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi. Wali batnihi batnan. Ila sab'ati abtan. Bahkan saur Rasulullah dugi ka 7 tikelan, 7 tingkatan batin. Maka dina batin teras aya carita dina batin. Keur dikir jadi syukur, keur dikir jadi tolabud dunya, tolabul akhirah. Terutama tolabul magfirah, memohon ampunan pada Allah. Hirup ruhna, jiwana nyusul ngaidrok, nyusul eta batinul leutikna teh. Dina jiwa bapak, dina jiwa ibu. Kunaon dikir? Kuring hamba. Allah nu didikiran. Naon make diucapkeun? Sabab ieu parentah Allah. Da kudu diucapkeun. Kapan pidahu Kangjeng Nabi nake? Nyaeta jadidu imanakum. Qalu kaifa jadidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha lobakeun tina ucapan nu diucapkeun berarti tugas lami. Itu wilayah dohir, itu wilayah syariat. Abus kana batin dieuntepkeun nyaeta kalimah ismu'dad dina ruh nu disebat dikir hopi, ucapkeun ku batin jenengan mantena deui, disusul deui ku batin nu jerona nyaeta kalam batin nu jerona ngarumasakeun, diciptakeun ku Allah, rumasa dibere ku Allah, rumasa dipikanyaah ku Allah, rumasa saleh wae ditutup aib rupi-rupi kanyaah kadeudeut Allah. Itulah bari sagala perkara nu digawean ku urang, gerak jeung lengkahna urang ka mana wae teu ngabalieur ti Allah. Maka hate eling ka Allah, ucapan dina hate ismu'dat teh mawa makna. Kade bilih-bilih kabeng bat deui kudu diantabisna, itu bukan dikir. Nyebat kalimah Allah dina hati itu bukan dikir. Itu karena tidak tahu dikir, gitu aja. Jadi memang tahu kalimahnya kalimah dikir. Tapi kenapa tatkala orang mengucapkan dikir dikatakan tidak dikir? Makalah itu paling bade naroskeun, maka taroskeun kajalmi anu tos dikir, nuju dikir. Kalau bertanya kepada orang yang belum menggali tentang ilmu dikir, maka akan dipeleset-pelesetkan. Oleh karena itu, maka bertanyalah kepada ahli dikirnya. Yaitu sebagaimana sabda firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. So tanyakeun ke ahli dzikir dalam ilmu dimensi tasawuf thariqah. Dzikri di sana fas'alu ahla dzikri, ahli ilmu dalam dimensi syariat, ahli dzikir dalam dimensi thariqah nu sok biasa ngaurodkeun kalimah dzikir nyaeta la ilaha illallah. Terus kalimah-kalimah dzikir oleh dia terus dihayati, ditelusuri yang akhirnya sampai ke 7 latifah, sampai ke 7 tingkatan batin dia mengungkapkan dalam kehambaan menuju Allah. Dan dia meyakini sebagaimana firman Allah,
Allah itu maha tahu, tidak ragu ingatan hati dalam batinnya, tidak ragu pada Allah, karena Allah alimul ghaibi wasyahadah. Diiktiqadkan dan diimani, terus diekspresikan dengan rasa yang ada di batin, bahwa Allah maha tahu tentang yang gaib, tentang yang dohir, yaitu alimul ghaibi wasyahadah, yang dohir dan yang batin dan yang nampak. Alimu maha uninga, kalau Allah maha alim, yaitu sigot mubalaghah untuk Allah, maha berarti maha, ya maha uninga. Jadi maha uninga. Kenapa dikatakan maha uninga? Karena dia memang pemilik. Urang maka kapun bojo ka urang sadayana, suami istri dekat, tahu dalam segala keadaan, misalnya dalam segala keadaan, tidak bisa menembus rahasia hati kita. Sadeket-deketna pamajikan jeung salakina moal leuwih deket tinimbang Allah jeung makhlukna, sabab Allah bersitan hate makhlukna uningangeun kumaha jeung kumahana. Tapi bojo ka carogena, caroge ka bojona, moal uninga sagemlengna rahasia batin jeung hatena. Maka menyerahlah manusia, kapasitas manusia memang terbatas. La ilaha illallah. Tuluy diamalkeun, jadi naon istilah nama diucapkeun, jadi thariqah jalan dikir tuluy diucapkeun, karayan teras-terasan diucapkeun, namina naon jalan menuju hadirat Allah. Kalimahna eusina nyaeta kalimah dikir, kalimah la ilaha illallah. Bahkan dina salah sawios hadis disebutkeun deui, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzalal qur'ana ala asyrati abton. Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 batin. Jadi di setiap Quran, huruf Quran tikawit Fatihah dugi ka An-Nas yang 114 surah, maka semuanya ada batinnya. Setiap huruf itu alif lam mim, sa'alif aya rahasia, nah aya asrar, beunang tangkap kusadayana alam abus tina elingna hate, menggetarkan jiwa. Sakumaha neme dina Al-Qur'an. Aya batinna didawuh Allah anu neme. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mestina jalma-jalma nu iman anu iman sejati, di mana disebatkeun dengan Allah ku dirina atawa ku batur, mesti buahna naon? Bergetar jiwanya. Geus bergetar jiwana, lamun dina organ tubuh badan mah rumpak-rampak, cupak-capak. Eta anu di jerona teh teras ngotek tak rasana teh kaditu kadieu karampak kabeh. Teu kuat kadituna, semakin karampak karasa teu karasa abus kana seluruh latifatul qalb kabeh. Kumaha lamun ngeleket teh jiwana kitu teu kawawa, akhirnya berlinanglah air mata kecintaan kepada Allah sang penciptanya. Lamun geus berlinang air mata, insya Allah itu sudah meliputi latifatul qalb. Jadi bersinergi antara organ tubuh jismani dan organ tubuh ruhani. Bersinergi, akhirnya rembai we cimata kana langsaan, ari ras kana diri aya loba lelewa, loba dosa. Tapi Allah maha deudeuhnya ahna, teu ngirangan rezeki nu dihaturkeun ku mantenna ka urang. Tetep anu akhirna kecelak cai mata. Eta cai mata anu dibarengan ku eling ka Allah, lain cai mata leungit gasolin eta apa? Lain cai mata leungit barang anu urang. Tapi cai mata anu ngarasakeun
naon ngarasakeun urang sebagai hamba anu dipikeunnya aku anjeunna, tapi urang loba lalawora, tapi orang loba pura-pura, teu aya, datar-datar saja. Karasa yang diri teh geuning loba wae cangcaya jeung nyulayaan kana perintah anjeunna anu akhirna tos eta ngahing-hing seluruh tubuh ngageter jiwa sehingga ramisak jiwa terungkap deui ku bahasa syariat dohir neneda ka Allah nyuhunkeun ampunan. Ya Allah, abdi teu kacida seueur dosa jeung nodana di hadapan salira. Ya Allah, pasikeun ka abdi kakiatan, pasikeun ka abdi kakiatan nyaeta ngalaksanakeun perintah-perintah salira sareng pasikeun ka abdi kakiatan nebihan tina cegahan-cegahan salira. Ta eta bakal nerekel Pak kana asasul maqamat nyaeta pokokna makom seorang hamba naon tatkala tos aya gelora di dinya ku dikir hate maka Bapak akan didudukan oleh Allah kepada makom taubat. Mudah-mudahan amin. Makom taubat da tadina dielingan wae astagfirullahal ghafurur tiluang sula rek hopina ge astagfirullah rabbi min kulli danbin wa atubu ilahi. Duduk di nama makom taubat nyambung sareng pitahu Allah nyambung. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mika cinta sayaktusna Allah mika cinta ka jalmi-jalmi nu barali ka Allah. Balik taba yatubu taubatan. Kan taubat teh taba asalna tina taba yatubu. Taubat. Taba balik, rujuk balik. Inabah balik. Jadi balik ke Allah. Aya balik anu taubat secara am, balik anu secara khusus. Secara khusus mah nyaeta ruhna tuluy jujur ke Allah semakin mengkualitas. Lamun balik secara am kadar-kadar diucapkeun hatena mah duka ka mana ngamprud ngador. Tapi nu balik sabenerna bener ke Allah balikna. Insyaallah akan berbuah membekas dalam jiwa urang. Nyaeta bakal berbuah nilai pertama akan dia bersifat tawadhu tadarru dalam menghadapi Allah dan akan berbudi luhur tatkala menghadapi makhluk-makhluk Allah. Karena apa? Karena dia balik jiwanya, balik ruhna, kanu gaduhna. Mana mungkin tatkala dia benar menghadap Allah dia akan memunculkan kesombongan. Kesombongan, rasa aing kuat, rasa aing gagah, rasa aing hebat, moal aya Pak. Tatkala balik ke Allah mah merendah. Kunaon atuh geuning nu sok lalikir kitu urang mah masih kan kitu can dikirna can ngalalep ka jero. Can tembus masih terhijab. Naon mata kahijab kana dikir pengakuan. Rasa wujud urang wae nu aya. Rasa urang wae nu hebat. Maka aksina beda. Tatkala Allah terlibatkan oleh ruh tuluy ka dalem beda Pak. Rasana beda. Teu hayang ngalalajokeun diri hebat, teu hoyong ngalalajokeun diri kuat, teu hoyong ngalalajokeun diri rasa hebat jeung bangga sagala-galana. Da sagalana rumasa anjeunna nu gaduhna nu aya di hadapan urang nu teu bisa ngabalieun urang ti anjeunna sabab pidawuh Allah fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Ka mana wae anjeun nghareup Pak di dinya wajah Allah. Jadi teu bisa ngabalieun wajah Allah, dat Allah. Lain berartos jihad seakan-akan sepertos abdi payunun Bapa sanes kadinya maksudna dalam qalbun diberi kekuatan tauhid teu bisa ngabalieur ti Allah di mana wae. Da sadayana ge milik Allah. Sabab nempo wujudu hadihil makhluqat, nempona sakabeh ieu makhluk anu aya di hareupeun urang, Bapa tembus pandang ka saha kanu gaduhna. Kanu gaduhna teu tiasa ningali gunung, ningali bintang, ningali bulan, ningali cai, ningali pepohonan, dedaunan, buah-buahan, segala rupa binatang melata, apalagi manusia yang kita lihat yang bersifat itu. Tembus pandang kanu gaduhna, ngarinya hate dirinya, gogoakan hate dirinya yang yakin anjeunna maha aya. Insyaallah. Itulah nilai kehambaan semakin membawa manfaat. Tatkala semakin batin terus dikirna semakin penghayatan, maka semakin manfaat akan mengkualitaskan dikir yang sebenarnya.
lamun nepi ka jerona matak diusahakeun susul ku penghayatan urang dikirna henteu datar-datar saja gitu. Hiji tartilkeun aos-aosanana satia-satiasa urang ditartilkeun kecuali pangitna rinu lisana dipasihan cadel eta mah da sakitu kabuktosanana teu kenging nginder eta ge teu kenging ragu da Allah mah uningan mana we teraskeun dikirna la ilaha sakamampuan. Didinya reret abuskeun tos janten nu 10 aya nu 7 aya pidauh Kangjeng Rasulullah di batin manusia nu 7 versi toriko Naksabandiyah nu 7 latifatul sirri latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sirri latifatul hobi latifatul ahfa latifatul nafsi latifatul qalbi. Jadi 10 ini anjing opat anasir nu 10 opat naon tamah anasir cair anasir sene anasir hawa angin anasir tanah aya WKB semuanya bersumber dari hakikatul Muhammadiyah hakikat kamuhammadan maka diliputan kabeh kudikrullah. Jadi welati pas 10 jalan cocok ya jeung sadayana. Jadi anu aya dina Naksabandiyah geuning aya dina Qadiriyah. Lamun digali mah janten bapak nyebat hopi nyebat naon teh. Na Qadiriyah nyebat Qadiriyah leres da aya na Qadiriyah. Anu dihopikeun. Teras deui batinna eta sadayana latifah geuning disebat 7. Teras 10 sadayana aya berdasarkan pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras diteliti ulama kasab ulama ubillah ulama an teras menggunakan dimensi ruh semakin dipertajam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ruhnya supaya ikut gitu. Jadi akhirnya mah tenggelam teuleum medina lautan ahadiyah. Naon lautan ahadiyah teh? Lautan kamarifatan ka Allah, lautan tatkala bapa tos dicana ruhna tirap kolbun ieu mimitina mahal naon? Mahalul ma'rifat tembus deui kana naon? Kana puadi mata hate atanapi sultani nu geusieunana. Didinya eta mahal naon mahalul mahabbah mulai cinta ka Allah tidinya tembus deui kana mahalul musahadah nyaksi rasa berpandang-pandangan sareng anjeunna di mana eta dina sirri nyaeta tos tembus ka yang terdalam teu bisa ngabalieur tos didinya musyahadah tenggelamna daya tangkapna lebih cepat dimanapun geus kasimpul tas maha hebatna Allah dikala bingung dikala bunga henteu culdog-dog tinggal irgal henteu ngarupaskeun naon julang henteu ngarupaskeun morok pusing ngarupaskeun julang henteu tapi tetap qadistawa seimbang ruhna tetap seimbang. Kenapa yang menyeimbangkannya? Bikuati dikrillah, ku kakuatan dikir ka Gusti teras hidup. Dibere poho karampa, poho nage mangpaat. Bapak osok aya hilap. Sok hilap eta mangpaat. Maka ku sabab eta poho mangpaat, keur poho eta geuwat balik deui. Bapak, ibu, bapak sadang kantos berbuat anu lamun batur apaleun bapak apal terus pikaeraeun ayanya perbuatan urang anu lamun kapanggih urang pikaeraeun riri nyegan. Nah dina hiji waktos bapak mungkin bae kapanggih ku balad mungkin bae kapanggih ku rerencangan ku dulur dihantui kan era we bapak terus era eta cara Allah lami sesuai waktu membuktikan lami jadi pede deui bapak teh henteu terlalu mencekam terlalu naon riri nyegan teh tenang bangblas deui besok aya kitu aya tah eta teh naon
latifna Allah. Mana pisah ti urang teu henteu. Teu pisah sagala-galana. Maka diseueurkeun ngaoskeun latif, ya latif, ya latif, ya latif. Bunga terus urang dibere bunga kemudahan segala rupa. Aya ditaros. Ya sok keur lempangin sok aya tijalikeunna. Kunaon? Sing ngarti atuh kajagjagan urang teh geuningan dibere tijalikeun saeutik aduh regeng urang leres. Ngarti kadinya balik. Biasa nanti kamarina goblok anjing setan yang sabangsa nanti jalikeun teh kapan lamun rek amek kedatang ka imah jojodog ditajong kan gitu leres beki nyeri kan isna jojodog leres kalah ngahemos ka ditu ka dieu mata tinggal ieu lamun jalma keur kahemos kitu nafsuna sedang menguasai awas ulah pati dideuketan sabab bakal bapak dijadikeun kambing hitam kartos maka jalmi yang tidak kontrol menguasai dirinya mesti akan mencari alasannya, mencari kambing hitam. Saha nukira dipepecetna ieu dijadikan alasan. Nah, mata kade tatkala jalma-jalma mencari kambing hitam tatkala dia berbuat salah tapi tidak mau nanggung resiko, itu orang yang sedang tidak jalan, tidak berfungsi nilai kemanusiaannya. Lamun eta mah sokong jongklok ngadorong tapi rek ngajongklok lain tanggung jawab nu kitu sokong jongklok maka humas hemosna gampang ari tu kadieu sok kontrol saha nu kitu teh salagi can ngarasakeun urang nu bakal lakuan kitu salilana urang terhijab ek iraha merecetna urang ek iraha nepi ka Allah na urang lamun tuluy ek dihalangan saha hahalang nu paling gede diri urang nyalira halang nu paling gede sabab hese rek nepikeun diri urang berat ka bina-bina. Ari urang kadang bisa ngajak ka batu. Teori hebat luar biasa. Tapi tatkala dirina terus hese. Teu kacokel. Maka ngalangkungan ku sabab betapa beratnya urang rek menemui Allah hakikatna kadituna. Ek menemui jati diri urang. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sajal manusia apal wauh kana dirina mengenal Allah. Maka kumadi sangat sulit maka peryogi surse sultan mah surse baudin anak sabai mah peryogi nungelingan peryogi pembimbing mah janten ke ku bapa pembimbing bapa saha wae teman dianggap ku bapa murabbina sabab tanpa murabbi moal wau urang ka Allah laula al murabbi ma arabtu rabbi nah eta dalilna lamun teu karena pembimbing nu ngadidik maka kaula moal wau ka Allah kitu tah eta dalilna aya laula al murabbi ma arabtu rabbi didinya teras hirupkeun jiwa hese kan itu matuluy tatkala tembus we kaelingan kunaon uhataman dibaca tadi ku bapa ku abi ku sadayana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Teu aya pangeran nu wajib dibadahan illa anta angin anjeun Gusti. Subhanaka maha suci Gusti. Inni sayatosna abdi minadz zalimin. Abdi tireng-rengan jalmi anu doli menganiaya diri. Teu ngarti wae abdi mah Gusti hese wae kasalirat. Jadi eta doa Nabi Yunus sok sing aya kayunusan dina diri urang. Saha nu dolim teh urang sorangan. Karaos kunaon tetangga garoreng wae ka urang, baeud wae Gusti abdi dolim. Bari can kacokel ge aku heula we beradan. Insyaallah engke Allah nu ngahaturkeun solusina. Allah bakal ngahaturkeun kamudahanana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sewantun teras sok salit-salit paheula-heula ngaku salah we sok heula anan mah lamun urang pasea jeung anak lamun urang pasea jeung tatangga sok entos we paheula-heula ngaku salah kan hese hayang nepi ka dinya teh leres da dalil urang mah logika urang paheul pangaku-ngaku bener nya teu karasa ku anjeun kuring kieu pira ku teu apal anjeun tah kuring teh kieu beak tuluy
Eta geus lamun geus kitu kade bapak kabetrik. Sabab lamun geus kabetrik di dinya kan manehna geus menta ngabener, menta dibenerkeun. Dalilna geus menta dibenerkeun, teu menta koreksi eta menta dibenarkan. Kartos. Sabab dirinya sudah memperlihatkan kebenaran. Nah, hese kan. Kudu ayun-ayunnya bagus sae sok. Mata kelung dongkap ama bersama tok saya mam tong baca kan itu kadi bade mam terus mam bageun teh acan sok mam heula. Bahkan ulama-ulama sufi mah kadang-kadang ieu bakal ada paling keneh wae titah salat oge titah itu maka titah darah heula kunaon teu miwarangna tepan mangresa kunaon cara mamesrai dibager-bager teh nya we urang kalah ka manja ku disebut bager leres didinya kadang-kadang urang mah sering kejebak lamun diajar tasawuf Bapak lamun zaman pangresa hadratus Syekhuna umur sudina Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajud Arifin urang hoyong kaangkeun ku anjeunna bade laporan hataman bade laporan manakiban mangga berbagai teori ka anjeunna carioskeun urang leres nya sakitu sok terus kajebak Pak inilah yang sangat sulit dalam jiwa kajebak urang hebat wae teu pernah disalahkeun ku mursyid tidak pernah itulah guru ruhani beda jeung guru-guru secara dina dohir salah anjeun guruna kieu tah teknik mah kieu kapan babak nudna hate urang babarian belikan punungan teu payaan kan kitu leres tah ku cara mursyid ngan hanyakal jarang kacokel kalah tuluy jadi kuat naon kuat adat daripada obat padahal eta bahasa bingkeyan asror nu dihaturkeun ku Sayyidul Mursyid pangresa apa bahasa menjunjung tinggi memuliakan urang ngan urang tongoy tuluy meunang we tuluy adat mah teu kalah ku obat padahal bahasa anjeunna mah obat bade kitu bade kieu tatkala menghadapi orang yang dekat bisa dipercaya tidak akan babairian belikan maka beliau baru salah eta ye dahar cabe kakara aya kitu aya tidak semua kitu-kitu jadi atuh kadang-kadang lebih baik mana ya anu geus terbuka jiwanya terbuka mus-mus laporan ieu mus-mus laporan ieu tampil nya saya itulah secara asror mata hasanatul abror sayatul muqarrabin kereng-rengan abror mah kebagusan bagus dimanja bagus dipuji bagus terus itu aya kamotivasi ku pedah dipuji ku tatkala teu meunang pamuji we sakali komo dielingan mah balik bisa 2 bulan bisa eueuh ka manakiban bisa eueuh hataman kunaon pedah kamari dibenerkeun kitu padahal makanya padahal mah mere obat kitu kadang-kadang kunaon jadi korban manakiban korban hotaman ayo papiru di Allah ambil da ieu mah teu aya nya di dieu sadayana ge lamun dietakeun teh malaya maku itu saeutik we urang tah di mana aya kitu teh jadi mudah-mudahan saalit jangan renungan jiwa mata hasanatul abror tapi sayiatul muqarrabin goreng ti ahli muqarrabin can tanpa maka ahli muqarrabin seperti saha contoh Laila jeung Majnun cinta ka Laila cinta nu teu aya papadana datang kabeh baris antri menuju Laila begitu datang kabeh ka Laila penuh dengan sapa tegur sapa yang indah dan bahasa-bahasa yang indah tapi tatkala aya Majnun begitu datang Majnun disengor Majnun disimeuhan kabeh sukacita nu loba rasa meunang pamuji di Laila tapi Majnun datang sukacitana bari boga keyakinan nu utama anjeun kabeh tertolak yang sebenarnya diterima aku hanya sendiri karena teu aya tindakan Laila anu wantun nyeblokkeun cai iwati ka kaula anjeun salah paham dan bodohirna anjeun mah ku pujian unggul kaula mah ku semoran maka benar tatkala penentuan Laila siapakah yang
dan mereka pilih ternyata benar Majnun yang dipilih, cinta sejati Laila. Osok dipasihan tidak mang Bapak, osok sekali-kali merenung kade urang karek lieu saat poe mau osok langsung kali itu kali rampang bebeja heula rek umbaran teh kan bogaan kan dina hataman Bapak disebut Allahumma ya syafi'al amro renungkeun heula abdi Gusti nyuhunkeun widi bade dipayos ka mampu teh terus aya 3 jam abdi ulah kot langsung jetot hari da moal bisa muda sebab akibat kabeh aya al musabbibna anu nyababkeun pirang-pirang sabab teh saha Allah. Maka Allahumma ya musabbibal asbab, he dan Allah anu nyababkeun pirang-pirang asbab, maka ruh Bapak bebeja heula kanu gaduhna di dinya ngarah Bapak ikhtiarna damang teu damangna tapi Bapak tetap menjadi ibadah di hadapan Allah sabab Bapak tawadhu bebeja heula ka Allah gitu. Jadi tolong jelat ka ditu aya lalajo bebeja heula ka baruhna eta kom wantun ngantosan heula aya langkung 2 jam 4 jam sampai kana sadinten kakara ikhtiar hari ikhtiar nu diwidian ku Allah maka jeung teh ngadar bonteng jeung tomat da bisaeun Allah mah rek nyimpen cager mah di mana-mana tah urang teh tetep we akal teh sok ngarejel kan berupaya urang menyareatnya tatkala keyakinan hilang ada akan nu dominan teh eta rasa nu eta tapi tatkala Allah geus nyantel dina jiwa Bapak nyantel Allah dina hartos muntang seperti makhluk nyantel dina keyakinan Bapak nyantel dina keyakinan Ibu teu bisa mudah lamun Allah teu maparinkeun maka Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang faudal jaddu minkal jaddi la ilaha teu bisa ngadatangkeun urang lamun Allah teu ngadongkapkeun teu bisa jadinya jadi disusulna ku keyakinan katauhidan ngarah teu adu gabret teh cita-cita sehebat apapun secara kalkulator kita sukses besok kita yakin akan sukses dan sebagainya awas ulah ditinggalkeun Allah bager nah teh anjeun bebeja heula jalankeun heula konsentrasi heula at-tawajjuh ilallahi bil qalbi madep heula hate anjeun ka Allah sok ku keyakinan keikhlasan kalayan pananda sabab naon hakikatna sawabiqul himami satarik-tarikna cita-cita anjeun lil ibarat tarikna lumpat kuda sawabiqul himami la tahruku aswarul aqdar moal mata ngadobrak kana bentengna qadar kumargi kitu sok bebeja duanana jadi sahebat-hebatna nyareat sahebat-hebatna ikhtiar geus aya dina tangan anjeun kabeh carak ieu aya carak ieu saya carak ieu geus pokona sukses kade ulah ninggalkeun tawakalnya tapi ka Allah mugi Gusti nyarengan dohir Gusti parantos ngalalajokeun mudahna ieu ciri dohir teh sing janten Gusti kana mutosna naon anu berjuangkeun ku abdi naon anu diikhtiaran ku abdi itulah indah la ilaha illallah kan ayat Bapak dina hataman tadi naon hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil awas ditaros mata lamun poho naon tadi disebut hataman tapi lali urang teh rek geurna mah colonos deui teu nyantel di dieu na mata lolobana gugutrut urang laras gugutrut ka ditu ka dieu naon nyamos deui oh gitu carana jadi diikhtiar ya bismillah balik ngarah teu nyamos hasbunallah wa ni'mal wakil tapi dan dipasihkeun kan alatna naon dikir hobi da eta nu nembarkeun kana sagala-galana da ngalayep didinya insyaallah kacana
anu akhirna peureum kadeuleut bentak karasa di mana-mana teu pisah jeung anjeunna keur bingungna keur bungahna Allah tetep tujuanana keur dina ayana keur dina luhurna teu pisah tinu gaduhna la ilaha illallah ka bawah jadi bapak beda jeung nu sejena keur dagang keur tani ge bapak teu pisahna lamun ngomong mah geus didorong ku rasana sabab hate geus dipelakan kalimah tauhidna jadi bapak bertauhid keur ngojayan kahirupan di alam dunia nu sementarana ku katauhidan bapak ciri bapak rek dilanggengkeun diabadikeun ku Allah na dina ridho rahmat jeung padolna la ilaha illallah didinya maka ilahi anta maksudina ulah lepotina cecekelan hatena sok sing nepi kana ma'rifat musahadah jeung mahabbahna eta ulah ditukeurkeun jeung naon-naonna geuning sok loba cekcok sok loba paraseah sok loba beda pendapat eta teu karasa dina jiwana ilahi anta maksudi ditukeurkeunana jeung kahirupan dunia jeung hayang kaciri ku makhlukna teu karasa ngarubah eta jadi bencanana dina jiwa sabab lain Allah tujuanana kur dijual demi kepentingan nafsuna terus ngajual naon dibahasakeun da dicampuradukeun ku urangna dipake tujuan kana dunyana tolak dunya bi ahmalil akhirah nyuprih keuntungan dunia tina beramal ke akhiratan nu dibaca subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar jeung la haula tapi hate tetep tetereuyeun kana dunyana teu betah itu ieu tetep wae hayang nempo nu lain Allah kabeh jadi hijab nepungkeun ka Allah eta jalma ripuh jeung ripuhna dina hate teu merdekana tembus we dibukakeun ku Allah hate eta banglas sareng Allahna maka karasa peureum kadeuleut bentak karasa teu pisah tinu gaduhna insyaallah merdeka eta jalma di dunia bahagia di akhirat bahagia abadina mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka abdi bapak ibu sadayana kalayan kurang sukses dunia sukses akhiratna amin sakumaha pidawa Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar standar urang nu diajar nyaeta dunia hoyong sae urang akhirat hoyong sae tingkatan abror abror ari muqarrabin wa anu tos parat tos peureum parat ka ditu nya mudah-mudahan ari ku mangrupi padol Allah mah diaturkeun urang teu aya wagelanan da Allah mah teu cuit kanu hideung ponteng kanu koneng pami Allah bade maparinkeun ka saha wae tiasa wae moal tiasa dihalangan maka urang mah berupaya na we ngaikhtiaranana ari geus ikhtiar mah saka kemampuan urang insyaallah moal panasaran geus berupaya moal nyeukeun diri lamun urang teu ikhtiar acan mah aduh hanyakal kuring baheula keur ngera hanyakal keur jagjag hanyakal keur bisa ngomong hanyakal keur bisa leumpang hanyakal baheula kunaon ari ayeuna ka karek-karek ngareret geus ripu titinggalian geus suram kukupingan geus sawer tanaga geus letoy kakara rek diajar di Qur'an kunaonnya baheula lamun keur sehat ayeuna urang bapak nuju dipaparin sehat berupaya terape moal sasih ka Pak Haji di dieu kacolokan jeruk ka Garutna ka ditu ka dieuna teras dimangpaatkeun sungguh nikmati urang bari ngarenghap diuk geus nepi kana tempat marakiban nuhun Gusti abdi pasihan kapercantenan dina ngeusi kahirupan abdi nuju mayungkeun salira ka Gusti tadinya insyaallah Pak tidak akan mendapat penyesalan. Kau malah penyesalan eta tuluy nepi ka alam barja. Penyesalan eta nepi ka alam akhirat rek saha kumaha kitu. Mudah-mudahan Gusti dipasihan kakiatan abdi sadaya. Amin.
cara abdi mayunkeun salira ka Gusti disarengan ku padol rahmat ridho ampunan Gusti. Sakitu panginten kirang langkung hapunten kasadayana. Mudah-mudahan Allah memberkahkeun yuswa urang sadayana, bari urang sadayana digampilkeun rezeki kasabna sadayana, ditingkatkeun darajatna, darajat kasabna, darajat ibadahna, darajat mahabbah ma'rifat musyahadahna. Amin. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun. Mudah-mudahan Allah nyarengkeun deui jaga di yaumal jaza di surga mantena kumang rupi ridho rahmat magfirah anjeunana. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.